Abah rek mundur deui, rek nemongkeun deui pemandangan anu enggah selanjutna. Abah kulantaran hayeu mido hiji dua mah teu katagihan. Tah ayeuna Abah nya panasaran buka Amang Tajudin selanjutna. Tah rek nemongkeun kebon teh nu aya di Tatar Ciwidey. Tah Abah ka dieu oge da kulantaran Abah ieu mah aya jalan cenah, ka dieu teh aya jalan. Jang janak we motorna ka jero bisi aya nu deleka cenah. Eun we butut-butut ge aya nu deleka mah urang balik beraku leumpang. Ayeuna mah di ka jero Abah teh bari ningali bari nemong-nemong pemandangan. Tuh ka palih kidulna ge duh ka kebon naon itu mah kebon kopi meureunnya. Kebon teh, kebon kopi. Kebon kopi teh mah nya. Kebon kopi tingali. Tuh kebon kopi ge aya di dieu ge sewaktos-waktos dipelakan kopi. Nu dilestarikeun mah pelakan ieu tanaman stroberi. Besok disanakan ka Bandung teh anu sok dipake jus teh stroberi. Abah ayeuna mah arek ngato ka belah dieu yeuh. Juga urang mabal ka dieu nya. Mabal ka dieu nya tuh. Stroberi teh ieu. Tuh tinggalan. Mah leumpangan atok-atokan ka kebon teh. Tapi hapunten ka dulur-dulur bisi pajakeun Abah nisakan kebon teh henteu Abah mah nya ieu we mah bae lorongkrang Abah mah tingali supaya katingali ku wargi-wargi tah luhur. Tah ieu aya batu anu ngacegir teh katemong ku Abah di video tingali. Aduh ieu aduh ngacegir aya di Tatar Ciwidey teh gunung aya. Tinggalan ku wargi-wargi. Kebon teh aduh kebon teh kebon teh meni kasidah syukurna kebon teh teh. Abah dipoto-poto kebon teh. Dadah kebon teh. Tah ieu kebon teh teh katingali pisan. Tuh hejo lemok teh bobohongan. Kebon teh teh. Tuh tinggalan kebon teh tuh luhur. Kebon teh. Sapasir kebon teh. 2 pasir, 3 pasir, 4 pasir. Tuh kebon teh. Tuh gunungna anu luhur teh katingali pisan. Tingali tatangkalan meni laluhur. Tuh gunung. Kebon teh meni saekieu tingali. Ieu mah Allah bener-bener Abah mah ngarabakan wungkul henteu ngaganggu mah teu ngarusak. Persu mah malah kebon teh saeutik wae mending meser we bosa nek teh di dieu mah. Hayu we urang ka ditu deui jang. Mudah-mudahan ka wargi-wargi anu nyaksikeun video Abah nonton Abah mah syukur nemongkeun wungkul. Nemongkeun supaya katingali wargi-wargi anu nebut anu disebat eta naon ya nu disebat kebon teh teh katemong teu bohong kebon teh teh kebon teh mungkeun bisi pajakeun wah Abah mah acting we cenah kebon teh aya jiji ka ditu cenah niron we tinu batur kebon teh mah temongkeun henteu Abah mah ku budak ditutur-tutur Abah mah tingali hayang mintonkeun kebon teh nu aya di Tatar Ciwidey teh. Tingali tah ayeuna rek ulang deui Abah bari nemong-nemong kebon teh ka kiri ka kanan ka luhur ka handap teh katemong. Abah mah teu bohong tinggalan ku wargi-wargi ku dulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota. Anu sarigasi ka Abah sok tonton video Abah. Wargi-wargi hoyong terang 100% lengkap cara Abah apuk-apukan. Ngingetkeun ka capek Abah oge geuningan petualangan menjelajah ka Gunung Ciwidey teh. Tuh ingetkeun ka capek Abah mah geus kolot ge. Keun we hitung-hitung pesring we Abah mah. Pesing. Capek cenah. Wah, capek henteu. Ai capek mesti capek ngan Abah mah teu dirasa we Abah mah. Da dirasa oge saha nu ngarasakeunna iwati Abah
keun alasana mah aku batur ku Abah nyai malahan Abah dicari ku sini rek naon atrok-atrokan ka gunung hamur-hamur bensin hamur-hamur duit cenah da mah ini kudu di bensinan. Dahar mun halapar kudu meuli ka warung. Hayang kopi kudu meuli ka warung. Tambikeun bae pan Abah teh keur berjuang teh nini. Keur berjuang sugan we aya milik Abah teh di moneh ku perusahaan. Abah teh sugan we piraku perusahaan teh tega. Tah Abah teh geus ngahasilkeun penonton, penonton teh pasti make kuota. Ai kuota teh meureun kudu dibeuli ngahasilkeun duit bagi-bagi we jeung Abah. Nuhun ka perusahaan. Malahan Abah ngaduakeun ka perusahaan teh sing sehat utamina mah. Sing sehat, ai sehat mah bisa bekerja, bisa bekerja. Abah ge sehat mah bisa atrok-atrokan ka gunung tinggalan ku wargi-wargi. Nah Abah teh atrok-atrokan ka gunung bari hehong, nyarios ge sabalang bentos tingali bari hehong. Aduh, ampun. Tah Abah mah tongtonan jadi tuntunan. Hirup mah liwat wayang, musik malikna ku dalang. Urang mah teu boga kahayang. Urang teh mun boga kahayang kudu berjuang cara Abah kieu.